Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana sampurasun tempatkeun nami abdi Arif Rivaldi, absen 3 ti kelompok 3 Bungur, bade ngalajutkeun cerita dongeng Utara-Utari. Sateuacanna kumaha? Tos mulai gambaran ti caritana teh. Lamun antos aya gambaran, hayu urang dangukeun sareng abdi. Raden Patih lungsur tina papanggongan dituturkeun ku liana. Nyamberkeun kanu tas maehan singa. Horeng nonoman kasep. Ku Raden Patih dirontok di galentor saurna, "Nya, ieu pirajaeun teh?" Nulian rame sulusurakan. Ari nonoman teh olohok bari mimitana akhirna nonoman teh nyarios. Teu acan ngartosna kumaha ieu teh, saur Raden Patih. Engke emang di paseban diterangkeun. Ayeuna mah hayu urang ka paseban. Raden Patih nyarioskeun amanat ka suwargi nepi ka dilaksanakeun eta amanat. "Ari agan saha jenengan sareng Banjar karang mana?" saur Raden Patih teh. Cek eta nonoman, "Ari nami abi mah Jisim, abi teh Utara, putra Raja Mahadis ti naga Tawang Sekar. Hiji wengi anjeunna nyimpen aya nu masihan nonoman 2. Namina eta kembang pancawarna. Ayeuna pun bapa miwarang Jisim abdi sareng adi ngilarian eta kembang na kaimpenan ku anjeunna. Parantos aya tauna ngiliri eta kembang teu pernah bae. Dugi ka abdi sareng pun adi papisah," saur Raden Patih. "Ayeuna mah Raden teu kersa kedah kersa bae. Jenengan raja ieu nagara Lawang Emas." Gancang carita. Dilaksanakeun pesta kacida ramena. Mestakeun Raden Utara di istrian jeung Raja Lawang Emas jeung nikah ka putra Raden Patih anu ikal sabulan ti harita. Raden Patih jeung sang raja araya di paseban di kajauhan kadang nu susukan bari ting corowok. "Beunang, beunang, beunang." Barang geus deukeut katingali ku aranjeunna anu susurukan teh bari nginingkeun ngagotong bangke singa bikang. Nepi ka kaluareun paseban bangke teh nu kagotong diturunkeun. Nu tas ngagotongna tiluan asupan ka paseban. "Dariku nyerembah tuluy saria maren deko." Raden Patih mariksa saurna, "Di mana kapanggih eta singa teh?" "Di leuweung kidul." "Nun," jawab saurang. "Saha nu mayahan teh?" saur Raden Patih. "Abdi Gusti tiluan nun." "Dikumahakeun?" "Ku abdi Gusti ditarok huluna ku kampak, tonggongna disabetan ku ieu babatur. Abdi Gusti tiluan ngaraos bagja. Margi baris nampi buruhan nun. Harita keneh nu tiluan teh narima buruh 300 kerton emas sigeuk eta." Hiji waktu Raden Patih dideuheusan ku hiji nini. Saur Raden Patih, "Ti mana nini teh jeung aya naon?" Cek nini, "Sampurasun nun, imah mah nini teh di suku gunung, pang datang ka dieu aya nu nitah," saur Raden Patih. "Saha nu nitah teh jeung nitah naon nini?" saur nini. "Kela nini rek nyarita ti mimitina. Nini teh disebut nini panjeunan. Beda sok nyieunan priuk tina taneuh. Ari ngalah taneuh anger ti hiji gua di lamping gunung, kulantaran sering dialaan taneuhna, eta gua teh gorowong nepi ka poek. Atuh ayeuna mah ari ngalah taneuh teh sok make obor. Ari saminggu ka tukang basa nini rek ngalah taneuh deui. Dinu biasa poek teh aya nu nyai-nyayan." Barang ku nini disamperkeun si nini eureun ngomongna. Capeun tayona ku Raden Patih diantepkeun bae.